Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah tepangdang deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui daramang sadayana ya mitra. Mugi mitra aya dina ginanjar kawilujengan sararehat sadayananya. Urang neraskeun hancagarapan dongeng Mang anu katuna carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Perawatasari karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu didongengkeun deui ku Mang Barna. Mitra kaum dangu hanca anu katuna waktu sidinten kamari upami telepat mah parantos dugi ka tetel pangla bisa ilmu napak sancang aing teh eleh satingkat ku Kiragapati cek hate sanaya ngaku kana kadigjayaan batur. Nah upami telepat mah parantos dugi kadinya nya mitra kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Sia deh murid cai cek Kiragapati tetelepek hayang nyaho guru sanaya pikeun kadua kalina rei beungeut sanaya teh euceuy manehna ngarasa era ngakukeun ngaran Kisanta teh sabab mun ngaku sarua jeung nurunkeun martabat guru padahal lamun ayeuna manehna kabireungeuh bodoh sabenerna mah lain kasalahan guruna. Cegerentos hate sanaya eta mah bongana bae aing anu teu saestuna jeung teu soson-soson dina narima papagah guru. Saha atuh ngaran guru sia teh? Mun kudu dirusiakeun sagala euy. Ceuk Kiragapati panasaran. Dumeh sanaya cicing bae. Hambura nya mun cikene kami goreng gawe. Eta sabenerna lain kesalahan guru kami, tapi ku kabodohan kami bae. Guru kami teh anu katelah mah Kisanta. Ceuk sanaya masih keneh teu tegaeun ngaruksak ngaran guruna. Wow, baingan atuh guru sia mah ahli sumedangan deuleu. Ilmu napak sanjang boga manehna mah hebat ngaleuwihan sasaha. Pangabisa aing teh satengah acan jeung manehna mah deuleu. Ceuk Kiragapati deui mitra beuki karasa ngera-ngera sanaya. Sabab upama kitu eces pisan manehna teh teu bisa ngajaga komara menjadi guru. Rumasa kami teh murid anu basangkala ka guru Kiraga. Bener kitu guru sia teh geus tiwas walasan taun kalarung di sisieun leuweung Pajajaran. Munggu kitu pisan anu sabenerna mah Kiraga. Ceuk sanaya tunggul. Manehna risi. Beja-beja anu salah ngeunaan kajadian begalan pati di sisieun leuweung Pajajaran. Sieun ngarobah anggapan goreng ti Kiragapati. Warunya nya euy Kisanta teh. Ceuk Kiragapati henteu nyabit-nyabit kumaha carana Kisanta tiwas dina eta pangperangan. Pogowe kami oge ngarasa prihatin ku tiwasna Ki Guru teh. Ceuk sanaya bari tadi nama
arek neruskeun ngadadarkeun kajadian anu sabenerna. Ngan omonganana teu kebat sabab kaburu kapegat ku omongan Ki Ragapati. Aing mah lain mangkalunyakeun dumeh manehna palastra lain. Palastra na manusia mah lain urusan urang. Ngan anu pikarunyaeun keur manehna Ki Santa teh hiji jalma anu boga kapanasaran. Manehna teh hayang babakti ka Lemah Cai sacara sampurna. Tapi eta tujuanna teh teu kahonta. Ceuk Ki Ragapati. Sanaya mah ukur bisa neuteub sabab teu ngarti naon tujuanana Ki Ragapati nyarita kitu. Ki Santa teh boga karuhun anu dipika ajrih pisan euy. Baheula anu jadi akina teh hiji perwira di pasukan bela mati Pakuan Pajajaran. Eta teh kacidar pika serabna ku sasamana, ku sababrasa satia satuhuna ka raja jeung ka nagara hese neangan babandinganana. Da eta we ku ajri-ajrina kana jadi aki, Ki Santa oge nepi ka boga cita-cita yen hirupna jeung paena teh hayang dipake babakti ka Pakuan Pajajaran. Da Ki Guru oge babakti jadi anggota pasukan bela mati Pakuan Pajajaran Ki Raga. Heuh. Sia mah kudu ngapejan mulutur. Tema lagi Ragapati. Sanaya ngarasa era da horeng Ki Ragapati oge geus apaleun geuning. Ku ajri-ajrina kanu jadi aki. Kapan manehna ngaranna oge diganti nyokot ngaran akina keneh? Ceuk Ki Ragapati. Saha ngaranna teh kitu Ki Raga? Nya eta Ki Santa. Jadi mun sia nyebut ka guru sia teh Ki Santa, sabarna mah lain ngaran asli manehna. Da eta mah ngaran nu jadi akina. Ngaranna teh Ki Santa. Mun kitu mah masih kena aya inahong sejen anu nelahna Nini Santi meureun Ki Raga. Geuning sia make apa kana ngaran eta? Ceuk Ki Ragapati heraneun. Ki Ragapati nyebutkeun eta teh hiji tokoh dina zaman Pajajaran. Sakti manggulang mangguling sanajan manehna teh awewe. Nini Santi teh dulur sakembaran Ki Santa. Bedana ari Ki Santa mah kumaha ka Pakuan Pajajaran, ari Nini Santi mah milih pejah. Nini Santi loban teh sapagolos jeung Raja Pajajaran harita. Sabalikna jeung Ki Santa ari maena mah boga pamadegan cenah kumaha teh lain ka raja tapi ka bangsa jeung ka nagara. Lamun mah ngarasa bener yen nagara dicekal ku raja anu kawijaksanana kurang, lain kudu dijauhan, tapi sabalikna kudu diabing jeung dipangaruhan supaya bener mimpin nagara. Ki Santa jeung Nini Santi teh euy dulur sakembaran anu dalit teu bisa-bisa. Tapi adi dina nangtukeun pamadegan ngeunaan kanagaraan mah henteu sarua. Nu mata kitu sabenerna mah maranehna teh papisah. Tapi sanajan papisah ari sabenerna mah ngahiji. Tapi ge di mana menang beja ngeunaan Nini Santi? Sabab saya ingat mah eta ngaran teh geus dilem euy. Hampir 200 tahun kalarung. Ceuk Ki Ragapati. Kami mah teu nyaho saha sabenerna Nini Santi teh. Da nyaho kana eta ngaran oge alatan kapanggih dina jangjawokan. Kami teh dibere jangjawokan ku Ki Guru. Dina eta jangjawokan aya kalimah anu nyambit-nyambit ngaran Aki Santa jeung Nini Santi.
malah eta jang jawokan teh katalahna oge jang jawokan Aki Santa Nini Santi. Ceki guru mun kami boga karerepet anu sacara akal hese diunggulan anak kemat bae cenah Aki Santa Nini Santi gitu cenah. Temal sanaya geus kungsi dikemat ku sia teh. Nyeta kungsi 2 kali dikemat teh. Nah sakali dikemat teh babarengan sareng dari Semaria. Aturan saderek dari Semaria Agus Cidamar atuh saderek Iwan Dharma Cikal Putra Bunda Selalu Sayang Jambe Merang aturan nuhun lah pangarajongan nuhun pisan. Ditanya teh kalah ka mana wae bener geus dikemat nya kungsi 2 kali dikemat tapi da geuning anu datang nemongan mah jirim hiji tokoh sinatria Pakuan Pajajaran anu katalana Ki Ginggi. Temal sanaya basa eta ngaran disabit-sabit Ki Ragapati katemong reuwaseun pisan. Aduh eta mah tokoh misterius anu hirup kira 200 tahun ka tukang. Nu matak disebut misterius teh ku sabab siga aya tapi eueuh. Siga eueuh tapi aya. Ukur sohor dina carita-carita pantun atawa sohor dina dongeng garapan Mang Barna karangan Aan Merdeka Bermana. Kitu eta teh. Maraseuh ki juru pantun Ki Ginggi teh sinatria Pajajaran euy. Anu salila hirupna babakti keur kapentingan nagara. Tapi teu dipikaresep ku para pangagung Pajajaran zaman harita. Asa teu ka hati ku akal. Manyaya jalma anu hirup jeung paehna dipake babakti jang kapentingan bangsa jeung nagara. Tapi teu dipikaresep ku para pangagung nagara. Kitu kira-kira? Yo. Jero 800 tahun. Dengeun cenah ya. Jero 800 tahun kerajaan Sunda. Ajeg teh henteu salawasna dipimpin ku raja anu wijaksana. Hiji 2 mah yo. Kabarengkeun di rajaan ku raja anu leuwih mentingkeun kapentingan dirina tibatan kapentingan bangsa jeung nagarana. Pikeun raja anu tabeatna kitu mah hotang tuwe jalma teh kudu digawe keur kapentingan dirina lain keur kapentingan bangsa jeung nagara. Raja anu kitu biasana mung narima panggeuing ti bawahan. Sanajan bawahan halus digawe bakal dipikang ewa. Ki Ragapati nerangkeun kaayaan Pajajaran baheula. Mitra ceuk Ki Ragapati, Ki Ginggi teh dipikang ewa sabab mung biluk kana kapentingan kajaba keur kapentingan rakyat. Lumadak mung aheng pikeun saliwat mah. Sabab Ki Ginggi teh harita kacida dipika cinta na atuh ku rakyat. Tapi kacida dipika ceuceupna ku pajabat. Padahal pan kuduna mah mun aya pahlawan anu dipika cinta ku rakyat, tang tuh bakal dipika cinta oge ku pajabat. Sabab kapan tindak tanduk pajabat teh kabeh oge jang kapentingan rakyat. Ceuk Ki Ragapati. Saenggeus Ki Ragapati sasarita kitu, manehna geus nyalingker kana rungkun anu buni. Mitra kaum dangu, tita tadi teh sabenerna sanaya mah geus panasaran hayang tumanya. Naha arek naon jeung aya jug-jugeun naon di kampung pulo teh. Anu eces Ki Ragapati asup ka eta
tempat mani rarencepan siga anu risi katohyan ku batur. Saenggeus meunangkeun tempat anu rada buni, gek Kiragapati teh diuk dina jojontor batu. Sanaya oge heran, sabab Kiragapati teh tetelangan saukur arek nyumput di dinya we wungkul. Malah manehna teh siga-siga keur ngadaguan. Ngadaguan naon? Sanaya ge teu nyaho. Sabot diuk di tukangan rungkun, Kiragapati geus ngajak cacarita deui. Da kitu anu karanapan ku Kisanda guru sia oge. Ceuk Kiragapati mimiti balik deui nyaritakeun nasib guru sanaya. Kumaha kitu nasib ki guru teh Kiraga? Kisanda teh hiji jalma anu kacida mika cinta ka Pajajaran euy. Manehna teh hayang babakti ka nagara tapi dina mangsa-mangsa harita kaaya nagara teh keur memejeuna aya dina kaprihatinan. Ceuk Kiragapati. Nah kusabab pakuan Pajajaran harita teh keur digempur ku pasukan Banten Kiraga. Sanaya motong omongan. Pakuan Pajajaran teh dina mangsa-mangsa mungkas komarana loba kaprihatinanana. Eta karajaan anu geus hirup kurang leuwih 800 tahun lilana ti zaman karajaan Sunda teh harita nyaeta dina tahun 1578. Nya dikorowotan ku musuh ti jero, nya digempur ku musuh di luar. Dina mangsa-mangsa akhir mah sakumna pangagung pakuan Pajajaran teh lir anu leungiteun kapercayaan kana dirina. Anu mung kabawariweuh milih lunta sakaparan-paran, anu keukeuh nyekel pageuh ukur syaraka ku pangkat jeung pakaya. Ari pada hati luar musuh geus ngadodoho jeung ngintip-ngintip bae. Kitunya Kiraga. Itu pisan kaayaan pakuan Pajajaran zaman mungkasna teh. Geus kitu kumaha saterusna Kiraga? Omong sanaya henteu sabar. Nya kitu. Nasibna Kisanda teh manehna hirup dina mangsa kaayaan pakuan Pajajaran keur nyang hareupan kehancuran. Padahal cek kami oge tadi, guru sia teh keur memejeuna hayang babakti ka nagara. Manehna teh lir nincak dina 2 parahu. Parahu nu hiji nyaeta kacintana ka Pajajaran, ari parahu anu 2 nyaeta kacintana kana agama anyar anu disebut Islam. Kisanda teh sanajan urang Pajajaran kapan geus asup Islam. Ari pasukan Banten anu teu boleh ngarorojok Pajajaran teh kapan Islam. Tadina palabah dieu mah teh Kisanda teh sabil. Manehna teh hayang komara Islam beuki dieu beuki nanyeur, beuki nyamuang. Tapi Pajajaran oge ulah sirna. Da kahayang manehna mah sigar tengah we cenah. Islam datang tapi bari henteu ngancurkeun nagarana. Nyaeta Pajajaran. Malah kahayang Kisanda mah Pajajaran teh komarana kudu beuki ngajaul, beuki luhur ku komara Islam. Kisanda miharep Pajajaran teh nanyeur dina adeg-adeg Islam. Tapi kumaha atuh anu kajadian Kiraga? Nya kitu geuning. Mertahankeun kayakinan teh lain sakadar ngajaga harga diri. Tapi alatannya boga ajen keyakinan. Raja Pajajaran harita memang ngamerdekakeun rahayatna pikeun pipilih.
Dina geder-bederna agama Islam sumebar di Nusantara. Raja Pajajaran harita geus mere kabebasan karahayatna. Nah arek pindah agama tina agama karuhun kana agama Islam, ada warek kekeh mertahankeun agama karuhun. Tah ku Raja Pajajaran teh dibebaskeun sina milih. Ngan kilang kitu. Ari raja serangan macana moal pindah agama. Pokna oge cenah teu gampang pindah agama teh. Ayeuna agama ieu datang nu anyar pindah kana agama itu engke kumamun datang dari agama anyar. Kitu cenah kayakinan Raja Pajajaran harita. Nu madak implangan Kisanta. Majar Pajajaran kudu nanyeur dina komara Islam teh nya hese rek bisa cumpon. Nu matak kami guru siama pikarunyaeun. Sabab manehna teh kaasup jalma anu peungas harepan. Ceuk Ki Ragapati. Ngadenge eta dongeng. Sanaya mah bati ngahruk we. Tetela cenah geuning implengan hirup Kisanta teh sakitu beratna tapi sakitu gede ajena. Ayeuna Ki Guru teh geus taya di kieuna. Tang tu meureun bari mawa kapanasaran hirup. Ceuk hate sanaya nalangsa mikiranan kahayang Kisanta anu teu tinekanan. Sabot sanaya keur ngahulang kitu. Kadenge sora anu ngagorowok. Cek eta sora ti hiji imah panggung ngajorowok batan cara mempenggo di dinya mah cenah. Mending aras supaya ka dieu kisila. Cek sora ti hiji imah panggung teh. Sanaya reuas atuh. Kumaha anu boga imah make nyaho kamaranehna duaan. Padahal kapan eces daratangna kadinya teh sasat terencepan pisan. Ayo sadaya, geuning urang geus kaidinan nyemah, ayeuna mah, ayo. Ceuk Ki Ragapati bari ngabelesat lumpat muruh hiji imah panggung anu nengang. Kusabab mireungeuh Ki Ragapati ngabelesat lumpat ngagunakeun elmuna, atuh sanaya ge sarua pipilueun ngabelesat gancang. Ukur sakedet netra, duanana geus aya di hareupeun golodog imah. Tekung silila panto melenge lalaunan, Ki Ragapati mah teu asa-asa nyelusup ka jero. Ayo sadaya. Ceuk Ki Ragapati ngagupayan sanaya supaya milu asup. Sanaya teu ragu-ragu milu asup. Meureun mana kitu ge eueuh bahaya. Dalamun teu kitu mah Ki Ragapati oge tangtu bakal rumegag asup ka eta imah teh. Ari di jero imah kacaangan ku lampu siki jarak anu kakarincesan. Kasampak aya aki-aki. Yenden mitra aya aki-aki anu nuju sila tutugnya mitra. Mohon sanaya ngajenghok. Malah reuasna oge lain bobohongan. Sabab sanajan geus rada lila, manehna mah masih keneh apal. Ieu teh aki-aki anu kungsi papanggih dina poe pasar di Padaleman Pamoyanan. Harita teh gulang-gulang Padaleman keur macakeun bewara ti kumpeni Batavia anu unina war pangajak karahayat Pamoyanan malar kudu samiuk dina nyang hareupan Karaman anu gawena purah ngacaukeun katengtreman rahayat. Tah harita pisan sanaya ngobrol jeung ieu aki-aki teh. Tetela obrolan aki-aki teh dianggap ngandung bahaya. Nu matak manehna teh dikukuntit ku Kisena jeung Kiparana ti Padaleman Pamoyanan.
malah magis hampir kacangkalak saupama henteu ditulungan ku Ki Kartadita mah. Saha ieu aki-aki teh nya? Anu eces tangtu lain jalma jore-jore. Sabab Ki Kartadita oge sakitu ajrihna geuning. Malah kadenge Ki Kartadita teh nyebutna oge eyang ka ieu aki-aki teh. Heuh cek hade sanaya. Sanaya beuki tamah yakin yen ieu aki-aki teh lain jalma samanea. Sabab teteh geuning Ki Ragapati oge meuni sakitu rengguhna basa mangadep ka eta aki-aki teh. Sampurasun Jisim abdi mangadep seja nyuhunkeun piwejangna. Ceuk Ki Ragapati bari cedok nyemah. Atuh kusabab kitu sanaya oge pipilueun nyemah. Tur sarua rengguhna. Ai aku naon? Teu bubuh make pipilueun hormat ka aing sagala Ki Sirah. Cek eta aki-aki dumeh sanaya pipilueun nyemah. Eyang teh tangtos sanes jalmi jore-jore. Aduh ku kituna Jisim abdi nyuhunkeun dihapunten. Samudaya kalepatan wirehna waktos urang tepang di pamoyanan. Jisim abdi kirang hormat, kirang tata titi duduga beryoga. Ceuk sanaya lentongna hormat pisan. Ngadenge caritaan sanaya si aki mah anggur ngahehe seuri. Ari saterus nama si aki teh ngalinding bako ku daun jagong. Lila pisan uyak-uyak mungkusan bako teh. Geus kitu kokotetengan neangan kawul jeung batu gana soli. Cetrek ngadu-ngadu batu ganda soli cenah ngaluarkeun seuneu. Kituna teh bari napalkeun kawul. Ari geus meletuk jadi seuneu mah rokok jagong teh disunut. Aduh tekung silila serbung haseupna ngelun ka luhur manimulak. Kumaha itu urang teh saterusna Ragapati? Cek aki tumanya bari nyiseup rokok. Teu pisan-pisan ngalalangkungan dampa salira. Eta mah sumangaku kumaha yang wae. Bade beureum, bade hideung. Insyaallah Jisim abdi mah bade ngiringan bae nun. Ceuk Ki Ragapati sila maneko bari sirah ngeluk tunggul. Kami ngajenyan. Kana pamanggih wae oge. Jadina intina mah kabeh oge nyarita teh alasan ngarasa baroga tanggung jawab ka bangsa jeung ka lemah cai. Nganulah salah urang ge kudu ngaku yen kiwari teh sakumna bangsa. Anu aya di Nusantara acan samiuk sabobot sapihanean dinya yang harupan hiji masalah. Masalah anu eta-eta keneh teh disang harupanana mah ku pamandegan anu beda-beda. Boha pamandegan anu beda ge ayana teh geus aya antara kami jeung Andika Ragapati. Ceuk si aki bari masih keneh malenyun udud. Teu pisan-pisan eyang. Jisim abdi mah bade satia satu kana pangersayang. Seda. Ulah gitu dulu. Ulah panu sadia. Mangka deh Andika deh. Lain ku maula ka kami. Tapi ku maula ka rakyat. Cita-cita urang mah pan ukul hiji. Nyingkahkeun balai anu sakirana bakal tumimba ka rakyat. Jadi lamun ayeuna kami rek nyieun tindakan oge sabenerna mah keur kepentingan rakyat deuleu. Ceuk si aki teh. Jisim abdi oge
Sami bade nekatkeun maneh hirup teh kanggo kaulayaan rakyat. Numawi hiji sim abdi geugeuh bari sadia satuhu kana pamadegan eyang kitu nun. Ceuk Ki Ragapati. Upama geus yakin gitu dengekeun atuh pamadegan kami dengekeun. Ceuk si Aki bari neuneun rokok anu seuneuna masih keneh ngelun. Ceuk kami ge gerakan urang dina ngalawan Kanjeng Adilan teh sagalana diancokeun pikeun karaharjaan rakyat. Aduh kikituna saupama urang nyeun tindakan dipahing ulah bari ngarugikeun rakyat. Kami teh nyaah ka rakyat Pajampangan anu sakitu dilelecena ku bangsa asing. Ya kusabab kitu kami kolu ngeprak balad nyeun gerakan kakerasan anu nimbulkeun korban nyawa. Tapi kabuktian geuning anu kababa korban ku tindakan kami teh oge rakyat anu pajah ku urang rek dibela. Ceuk si Aki beuki ngahudang kapanasaran keur sanaya. Malah ceuk gerentos hate sanaya saha atuh ieu Aki teh anu sabenerna. Ragapati sia ge nyaho pisan. Ayeuna urang Pajampangan teh keur disiksa bebeakan euy. Eta teh balukar maranehna dituding geus nyumputkeun kami. Kami teh geus ngadolakakeun rakyat Jampang. Aku kitu sangkan urang Jampang teu narima mamalana. Kami teh rek serah bongkokan we. Ceuk si Aki. Basa ngadenge ucapan si Aki kitu. Ki Ragapati cengkat jeung ngadadak wani neuteup seukeut ka si Aki. Eyang, nah eyang luas ngalepaskeun perjuangan. Engke cunu kana waktuna. Ningang kana mangsa. Sakumna bangsa samiuk ngalawan panjajah. Salila acan aya persatuan. Nya salila eta bakal aya jalma anu ngarasa jadi korban perjuangan. Ayeuna teh loba anu ngarasa jadi korban perjuangan anu dipilambah ku urang. Sabab maranehna teu ngarasa kabaud kana eta perjuangan. Keun bae urang tungguan. Ngan anu eces andika kudu yakin kana tujuan kami yen kami nyieun lampah naon bae oge. Ari tujuan anu utama mah tetep hayang ngabela kepentingan rakyat leutik. Ayeuna kami arek serah bongkokan. Andika ulah nuding kami kumeok memeh dipacok. Anu penting mah ku serah bongkokanana kami teh rakyat henteu diguna sika kitu we. Ceuk si Aki. Atuh kana hate sanaya karasa aya anu ngageter. Ceuk garentesna aing geus moal kapalingan ayeuna mah. Saha ieu Aki-Aki teh sabenerna? Ceuk garentesna sanaya. Arek sapok-pokeun pisan sanaya milu nyarita. Kaburu dipiheulaan ku Ki Ragapati. Eyang, Jem abdi teu percaya kana kajujuran kompeni. Saupami eyang serah bongkokan Jem abdi hariwang aya kajantenan anu teu dipiharep anu teu miba ka eyang. Ceuk Ki Ragapati sorana kadenge kebek ku karisi. Musuh anu serah bongkokan mah nya atuh kudu siap nadah risikonya. Ragapati,
Betasa mustahil aya karaman dipunjung dipuja dimemenan dingeunah-ngeunah. Eyang, jisim abdi ge baris ngiring serah bongkokan. Ulah. Da anu di Arab-Arab ku musuh oge ukur kami sorangan. Jisim abdi sadia palastra. Asa tetep tiasa deket sareng eyang. Anika mah baik ngalalebar awak. Mending gunakeun sesa umur teh keur nyieun kahadean deuleu. Ceuk si Aki bari jung cengkat. Teuing kumaha mimitina. Si Aki teh kakara ge ngalengkah salengkah. Geus ngiles tina tetenyoan sanaya. Eyang Jambang. Kiragapati gogorowokan. Midangdam nyebut ngaran Eyang Jambang. Gebeg deh. Sanaya nepi ka ngagebeg atuh mitra. Danya tita tadi oge hatena mah geus teu bisa kapalingan deui. Anu cikeneh adu hareupan teh tetela Eyang Jambang alias Kanjeng Haji Prawata Sari. Sanaya teu bisa kukumaha. Sabot Kiragapati midangdam nying cirikan Eyang Jambang anu cikeneh ngiles ti hareupeun. Ari sanaya mangan ngabeb-beb balem teu lemek teu nyarek bari hate kumalayang teu puguh kalayangna. Sanaya kaduhung segede gunung ku teu bisa nyangka ti anggalna. Mitra kaum dangu sanaya bener-bener ngarasa kaduhung sagede gunung ku teu bisa nyangka ti anggalna. Dawang-wangan maneh nama pamimpin karaman anu kasohor kajana pria teh pasti hiji lalaki gagah rongkah, awak jalugjug jangkung, beungeut pinuh wibawa. Tapi anu kasampak mah geuning ukur aki-aki anu awakna leutik, pipina kemong jeung panonna celong. Kiceupna oge sabelug sakali kumaha memang barna. Geus kemong bibina ge nya. Sorana oge semu rero jeung gerakanana oge basa keur ngalinding bako deh. Mani leuleus liat bangun taya tangan pangawasa. Ukur polahna nu pamungkas. Anu netelakeun yen Eyang Jambang teh jalma anu boga pangabisa. Buktina basarek miang mah mani ukur sasiet geus leungit tina panenyo. Salila-lila Kiragapati magawena tengan cinutrung we dina bang barung diluareun imah. Kusanaya oge diantep teu digeungeureukeun. Kakara sanggeus kadenge hayam kongkorongok sanaya ngelingan yen kaayaan geus deukeut ka subuh. Ayo atuh urang teh urang init. Ceuk sanaya ngajak ingkah ti dinya. Init ka mana? Cek Kiragapati setengah nyor. Bangun anu asa diganggu. Har. Onggo Kiraga teh arek satia satuhu kana kahoyong Eyang Jambang. Memang benar ari geus naon gitu. Cikeneh Eyang Jambang teu ngajak Kiraga pikeun milu serah bongkokan. Malah samemehna Eyang Jambang geus ngangken yen di antara urang teh loba pamedegan anu beda. Ngan sanajan kitu Eyang Jambang tetep ngajenan kana pamedegan batur. Tak upamanya Kiraga satia ka Eyang Jambang. Ayeuna hayu urang lampahkeun naon-naon anu janten papagon Eyang Jambang. Naon eta teh? Nya, soal yen Eyang Jambang ngajenan kana pamanggih anu beda. Numatak mun Eyang Jambang teu ngajak urang milu serah bongkokan, hartina urang teh
dibebaskan bikin nyokot pilihan anu banam baik asal kehadian cek sanaya ngadenge pamangi sanaya sanggeus lila ngahuleng nyeh Kiraga Pati teh ngabelenye bener cek jalan pikiran siawi ayeuna hayu atuh urang ini tayana kene nya ini ke mana tuh ini ke mana deui ari lain nguwak ngawik kakuatan kumpeni mah cek Kiraga Pati bari ajeg nangtung sanaya oge sarua milu nangtung ajeg geus kitu duanana silih teuteup ngan gabruk bae duanana silih tangkeup basa sora hayam jago kadenge di kongkorongok duanana gewat kaluar cilung sakedetna tara oge maranehna teh geus aya di peuntas ditu walungan Ciliwung. Mitra kaum dangu sanaya jeung Kiraga Pati lir anu silih susul. Silih siap pagancang-gancang jeung pakuat-kuat ngagunakeun elmu lumpatna masing-masing. Sanaya ngagunakeun elmu lumpat Kijang Mesat, ari Kiraga Pati mah cenah ngagunakeun elmu lumpat anu katelahna Kalenci nyugrug. Kalenci teh sukuna leutik jeung ponok, tapi lamun geus lumpat naraleng nama mani gancang kacida. Lamun kalenci geus lumpat suat siet bakal hese di tewakna. Cager para mitra hanya kal kabujeng neng nong. Hatur nuhun kana perhatosanana insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.